Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di saantero jagat raya wilujeng ditepang dangukeun di sareng acara carita dina judul Sirebing bagian anu kagenep. Simkuring nu mawakeun ieu carita Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan dugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena singkahan ku manah anu sakira awona we nya. Atur nuhun wilujeng ngabandungan bagian anu kagenepna. Sakumaha anu kantos dibandungan dina hanca anu katunda bagian anu kalima. Pedaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam ti beurang khususna ka Mang Armin Bapana Sirebing dibawa kedua makhluk buta hejo teh kitu nya. Kumaha atuh para wargi lajengan carita mangga urang sami bandungan ku sadayana. Panas poe harita teh angin ngaguruh di piluweungan. Jika mere totonden atawa tanda-tanda aya kahirupan horeng simana horeng breh katingali atuh Mang Armin nyatana bapa nasib Rebing harita jiga nu ngalayang dibabawa ku eta makhluk. Padahal mah Mang Armin teh harita teh keur dipapanggul ku dua tangtungan makhluk goebul wujud. Tapi lamun ditingali ku manusia biasa mah Mang Armin teh jika nangkuban tapi jika nu hiber. Ngajayog siya manusia montong lobat pananya siya gaya rupa siya. Bunganya siya tilos-los ka kawasa ka asub ka wilayah kakawasaan aing. Siya kehed. Ngajadong we siya montong lobat protes siya. Nyanyahaonan siya demo oge dages barudag jagabir pada pajabatnya oge. Tarimakeun we siya da nasi berhayat letik mah siya. Mes, katinjak, mes, katinjak. Memangnya aing kuya gitu. Cek nu adina bari jeung cecengiran mata kukurayeun namun sedetik katingali ku manusia mah. Ngadenge cecengiran kitu kok lanceukna harita. Haji Jalama ayunya mah euy. Parebut itu. Dom-doman kana irung euy nyolok aya. Parebut ieu manusia mah. Padahal mah kena nyahaon. Marebutkeun nu kalitu patut kawas rek lila we harirupna teh. Hayo, we ngaributkeun itu, ngaributkeun ieu. Nah, cuma ke dipilih aik di cuma wawarak teh ganeng aik ngadengekeun kitu teh aing we aji. Nyaho pisan akam meuning nyate yuk. Ayo euy. Gancangna carita. Maranehna nyatana atuh siluman adi lancik duanana nepi ka ieu tempat. Anu aya di eta tempat teh nyata di jero guha anu lega pisan. Loba batur-baturna di dinya teh.
sarua papakaian oge ukur merake cawat dina leungeunna atuh marawat tumbak papanjang-panjang. Barang narempo anu duaan datang bari jeung mamanggur Mang Armin mulikeun ka disirikna langsung surat eak-eakan eta anu kena ngarariung teh meni ajrag-ajragan jarogen mata clear anu ningali lamun seug aya anu nempokeun teh mah. Bu, ari ieu jelema jawab naon nya? Eta anu karari itu beureun anu sok makanan daging jelema teh kitu Gusti tang tayungan diri abdi Gusti. Mang Armin harita manehna sadar mereka kebaluas nempo keayaan harita di jero guha. Manehna sadar harita naon anu sebenerna bakal tumiba kana dirina. Jadi Ming, bawa ka dieu aja harita gobang teh urang punci teu da ieu bisi gegerepekan ieu Mang Keluk teh. Terus anu salina ngarara suluh sing loba lantaran lamun kurang suluhna bisi tatang asak atahan asa bisi tutung atahan sok urang buru-buru beri suluh paloba-loba dia sok buru keur atuh harita wadia balad buta teh merikeun karame eak-eakan anu susuitan ajrag-ajragan anu gua geol bujurna teh rupa-rupa we. Balad buta tuh merikeun kang ngaguruh di jero eta guha teh. Rek teh atuh kumaha atuh? Keur mah keur lapar atuh moal baturna anu duaan menang dahareun nyatana Mang Asmin. Atuh puguh we atoh na kaliwat saking. Ciri hieu teh itu ciri hieu teh dieu. Anu diparentah teh lain buru-buru ngagugu ala kader pating rengkenek ngarariga beri jeung sungutna teu tereureureuh pating keleuweuh patembalan jeung pada baturna. Mule asa ka ini pisan atuh puheuleun siluman anu adi lanceuk teh. Si wawala kaya kahayoh we sia mah susuitan guwatkeun sia goblok ngalah suluh sia lain budak gitek sia ditayong kain sia sia nya tu makin nonyong tu sia makin ngagitek buru-buru sia ngalah suluh cageula Mang Armin anu keur ngalaman pikasieun urang tunda heula sakedap dan sakedeung ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan anak Mang Armin atawa Mang Armin nyatana si Rebing teh. Harita si Rebing geus panggih jeung si Burok nyaeta anu diteang ku si Jumarta teh pikeun nanyakeun bapana si Rebing sakumaha anu dicaritakeun tadi. Ya gan aya kapriyogian naon dagan kaji si Muing aduh ceuk eta orai hideung anu katalah si Buruk bari jeung manggut tandaning hormat ka si Rebing. Kek kieu itu ye. Kapan tadi tegas didongengkeun ka si Jumanta? Ngarti meureunnan? Sumun. Anu langkung ecesna we. Rada kirang kahartos cumariosna si Jumanta mah tadi teh. Ceuk si Buruk. Kituna teh atuh bari jeung ret ngareret ka si Jumanta. Makhluk anu huluna jelema ai awak orai. Si Buruk oge sarua wujudna jeung si Jumanta. Ngan ari si
Buruk mah sisit hideungna hideung lestreng pisan. Si Jumanta oge sarua hideung lestreng sisitna teh. Jadi sebenarnya mah naon pentingna anu make kudu disebutkeun anu sarupa-sarupana pokona mah orai we. Atuh teu beda kalawan teu talete itu ieu deui teu leleda deui barabab harita si Rebing ngadongengkeun ngeunaan kaayaan bapana anu kiwari keur dipaluruh ku manehna. Tah kitu bro sugan jeung sugan maneh kungsi nempo aya bapa tadi lu haloho ka dieu sugan kitu. Teu kongsi nanggihan uing tas hampir saminggu uing teu kaluar ti gua. Ieu cangkeng asa ngajelengak wae jadi teu bisa kamana-mana. Cek si Borok bade jeung Ciciduh teh naon maksudna mah ngajelaskeun harita si Borok teh make jeung cungar cengir harita nyeri cangkeng pajarkeun teh ngaranna oge atuh siluman bener siluman kadu teh atuh badag. Cik sugan cobaan atuh implang pan maneh teh ieu boga aji sangkara bolong lain. Si Jumanta menang parentah ti si Borok. Atuh kita dina gawe unggut-unggutan we ngabandungan. Sok Borok. Si Borok haritak keneh marentah deui. Manehna atuh haritak keneh nitah kituna teh nyatana ka. Si Borok teh. Tok burukan. Implang kumaneh urah dingkeng ke kudu gancang burukan karunya tah kajang embing. Cilaka agan keke cilaka kumaha teh kumaha maksudna maneh teh Borok. Si Rebing melotot atuh ka si Borok bangun anu leuwas pisan. Hayoh Bapa agan ayeuna keur aya di guha tempatna si Bocokok siluman anu sok ngahakanan manusia kitu tah agan embing. Kokna harita teh si Borok ngomong kitu ngajelaskeun ka si Rebing. Di mana tah tempatna eta guha teh Rebing? Si Rebing melotot deui bangun anu pohara pisan ruaseunana. Di pasir labah kidul agan embing. Kumaha atunya kekeh lake lain kumaha sia hayu urang kaditu ayeuna keneh bisa kaburu celaka mantan Bapak Wing. Aduh kumaha atunya agan da Wing oge teu wani ari kudu riributan jeung si Bocokok mah. Alah aduh mangkaning loba baladna agan awakna taruas tuturaku kunanaon oge bisa-bisa uing anu dihakan ku maranehna kan da salian disok ngahakanan daging jelema teh kana daging siluman oge beukieun agan si Bocokok ontohon teh tah. Cek si Borok ngedakeun rasa kasieuna kan bae ku uing lah digelutanana mah cicing we maneh mah sok anter we hungkul ka tempatna. Saha ngaranna? Bocokok teh sok. Ayo Dip. Cek si Rebing harita ngajelaskeun. Akhirna si Borok jeung si Jumanta nyagetu teh deui atuh. Jang Rebing bring atuh arindit arek ngangan bapana si Rebing. Dan memang bener komprotan si Bocokok teh itu. Pada mikasieun usakumna pangisi eta leuweung.
harita lumpang atuh harita kena limpuna lumpang untuy-untuyan we dituturkeun atuh jang rebing harita kedua orai anu gelede ti mimiti bangsa satawan jeung siluman kabeh oge teu wani ari kudu adu haripan jeung manusia setengah siluman mah nu dipimpin ku si Bocokok. Sabenerna si Bocokok jeung wadia baladna apaleun ka si rebing teh maranehna atuh geus ngadenge beja ngeunaan kaahengan si rebing tangtungan manusia tapi acan kungsi pangih komo adu hareupan mah nu hartina maranehna mah atuh teu ngarasasieun ku anu ngaranna wungkul si rebing teh sabab cangkung si pangih cenah barang kerja rongjon lumpang gitu anak gaur atuh di hareupeun aya anu ngagaur ana breh teh si horeng si Gopar harita sakadang maung anu geus jadi patalukan si rebing teh bari kamarana ieu teh agan bimbing menisikan udara rinas cek si Gopar manehna oge nempoun ka si Burok jeung ka si Jumanta padahal pan anu duaan masih luman tapi dah memang atuh panempo si Gopar oge sarua seukeut sabot kitu pok si Burok harita keningan kabenaran aya si lain ka dieu Gopar puguh aya perlu ka si lain cek si Burok juk nyarita kitu padahal mati tadi oge atuh teu ngomong ka si Gopar si rebing teh ai si rebing harita teu kaloba omong manehna ukur mencerong ka si Gopar aya penting naon cek si Gopar malik nanya bari ngahaung kengekeun kumaneh ayeuna kumpulkeun sakabeh babaturan si lain nu awakna baradag aya tugas ti agan embing ieu ayeuna bapana agan embing teh keur aya di guhana si Borokok si Bocokok anu ade lanceuk rek dihakaranan pastina ge tah dumasar kana eta si lain jeung batur si lain wayahna kudu ngajorag ayeuna ka ditu urang ubrak abrik ku si lain sarea kumaha sanggup cek si Burok bari jeung paparentah ka si Gopar siap pisan ayeuna kene oge hayu rek dilaksanakeun kalawan semangat pisan ujuk-ujuk gajleng ngagajleng gorobas sararungkun pating gorobas kadupak ku awak si Gopar anu rek ngajak balad-baladna pikeun nyerang ka guhana si Bocokok kitu we agan embing cak kadah capek-capek ngalawanan ka si Bocokok mah pasti bakal karabur sarieun ku si Gopar sabalad-balad mah cek si Burok bari ngareret ka sarembing kelangan heula cenah tadi arek maneh ka si Bocokok teh cek maneh kene si Bocokok teh huduk jeung kabeh oge tes oge sarieun ku si Bocokok tapi bet sieun geuningan lamun yang hareupan si Gopar mah si rebing teu ngartieun ngadenge kitu pok si Burok harita ya kan embing tapi ku bangsa si Gopar mah anger pananti heula-heula oge kungsi kajadian balad si Bocokok bubar katawuran malah aya nu dihakan sagarupa ku si Gopar mah halus lamun kitu mah tukang ngahatanan ka baturnya si Gopar mah kalakah malik dihakan deui
cek si Rebing bari jeung ngahehe. Urang lalajoy ayeuna mah agan nyebing. Ayo, gan, urang deketan. Kalem abah. Agan wah kumaha pasti salamet. Cek si Burok harita ngayakinkeun ka si Rebing. Nu satuluyna mabra deui atuh maranehna neruskeun hanca lalampahanana muru ka tempatna si Bocokok. Dari catur lila di jalan kocapkeun geus tepi weh. Harita si Rebing jeung si Burok katut si Jumanta maranehna atuh ngajaranteng we. Maranehna katempo dihareupeun eta guha aya wadia balad makhluk-makhluk anu sarua dadeganana jeung si Bocokok. Keur bulak-balik marawat tumbak ngudilingan durukan anu digugudag hadet anu ngagugudag seunreutna. Sabut keur jongjong mencrong kitu di jero guha katenjo atuh aya 4 urang makhluk kalaluar. Bari jeung ngagotong saurang jalma anu diborogon. Nu tayalian eta teh Mang Armin teh anu dek diparencit ku anak buahna si Bocokok. Ditukangeunana dituturkeun ku anu sejenna. Mending ngaleut ngabring bari jeung eak-eakan asa kainit. Sakapeung igel-igel bari jeung ngacung-ngacungkeun tumbakna. Seuneu durukan atuh beuki ngabebela. Sanggeus anjog kaluareun eta guha, terus Mang Armin teh digolerkeun dina luhureun babangkuan anu geus disadiakeun ti samamehna. Ari si Rebing anu nyaksian bapana jiga kitu langsung anu ngagajleng. Tapi teu kebab kaburu duulang manten ku si Burok. Kalamagan Ming. Da moal nanaon cik sing percaya we ka si Gopar jeung baladna sakedeung deui oge bakal daratang geura. Pokna harita si Gopar ngayakinkeun ka si Rebing. Si Rebing oge atuh jadi mundur deui, tapi najan kitu ge maranehna geus siap-siap lamun seugtea mah atuh si Gopar teh datang dina waktuna. Manehna lain teh sanggup pikeun ngaburak bari komplotan si Bocokok. Tapi hayang ngabandungan heula kumaha katakna si Gopar engke. Jeung deui atuh geus janji panti heula-heula si Gopar teh rek ngabantu cenah ka manehna. Sabot kitu kurunyung saurang anu jangkung badan teh. Leungeunna nyakel bedog nikeun kang panjang turubak. Jikana eta meureun minangka anu rek jadi logojona pikeun mencit Mang Armin. Ari si Bocokok mah atuh keur diuk we harita di juru beh kidul. Bari jeung digendeng ku 4 urang awewe anu gareulis, sagelis-gelisna ge siluman. Geulis jiga manusia. Kitu ge ceuk ukuran si Bocokok gareulis teh meureun. Awakna jarangkung badag. Sarua ukur marake cawet. Eta awewe anu ngagendeng si Bocokok oge buukna garaling krimo. Ari palebah dadana ditutupan ku daun waru. Minangka BH alias kutan meureunnan. Lamun ceuk bahasa manusia mah. Ari beungeut haradideung panone baralotot. Leungeun atur aranggoas paranjang. Nepikeun kana taneuh ngangsar. Bakat ku panjang-panjangna eta leungeun. Mang Armin geus pasrah we, manehna sadar kana naon rupa anu bakal karandapan kana dirina. Hampura kuring teh mina. Digana urang teh moal bisa panggih deui
maksud haterek maluruh nu jadi anak kalah bapak sorangan rek namahan pati nya di mana atuh anak aing teh. Mang Armin harita tungtuna mah jadi sasambat kan jadi anakna. Gegong eta logojo ngadeukeutan ka Mang Armin. Anu harita awakna geus diborongod dina luhureun babangkuan. Kira-kira 2 lengkah deui gaur teu harita. Kadenge aya sora anu ngagaur menikeun ka ngaguru di ditu ti dieu. Disusul ku sora anu pating gorowok jeung pating kocea. Barang silogojo ngalieup di tukang ngeunana katempong ngabring balad si Gopar teh munikeun ka imuy aya kana puluhna. Atuh harita kene oge kabeh halumpat anting beretak ngalamatkeun diri sawang-sawangan. Sawareh mah atuh anu aya kawani pating hariu ngabubat babitkeun tumbakna ka balad-baladna si Gopar balad maung teh. Mireungeuh gayaan kitu mah atuh si logojo oge teu cicingkeun. Langsung we darajang ka eta maung-maung anu ngarangseg kalebah maranehna. Tapi memang si Gopar jeung wadia baladna lain maung atah-atah. Pangabisana loba para rujul antukna loba balad si Becokok anu beunang diroweng ku maranehna. Malah aya anu langsung akan kata harita kene. Si logojo oge ngerasa soak nempo kitu mah. Gajeleng beretak we lumpat manehna teh munikeun kameleteng rek nyalametkeun diri. Ari si Becokok mah atuh teu ka mana-mana. Anu tadi dikawal ku awewe gareulis teh ceuk manehna geus ngaleungit teh teu katempo jeung awewe-awena kabeh. Sakicuk oge atuh jeuk kayaan cempe di dinya kabeh geus eueuh di dinya. Can para pamirsa ieu carita urang Tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Dina mangsan bakal datang Mang Dedi baris maluruh bagian anu katujuhna. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana, insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.